warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana balik deui bersami abdi kaelamatan dan sarana rancangan abdi Siran Aprilia dina program KWU. Kabeh warta diungkapkan. Kanggo mengabarkan wartos-wartos anu teraktual, terpercaya jeung seket anu urang langkung dina program KWU itu ieu. Lobana wisatawan di Kota Bogor dina dinten Senin 23 Desember 2024. Wisatawan di Kota Bogor seueur pisan sarta relatif. Lobana wisatawan nyaeta anak-anak anu nuju liburan, nanging henteu ngan kanggo anak-anak dimagikeun Kota Bogor. Lain kanggo golongan anom, nanging kanggo sadaya golongan utamana para panopong KWU. Oge biasa berwisata ka Kota Bogor. Kanggo ngayakinkan para pamirsa, urang pasihan ahli kareporter urang anu atos aya di destinasi Kota Bogor. Bogor, anu dipekawanoh minangka kota hujan. Henteu nganawarkeun kesejukan alam, nanging oge jeget destinasi wisata daerah sarta kuliner khas. Ayeuna, urang ngajak anjeun ngajelajah destinasi-destinasi pilihan warga Bogor. Bareng sareng abdi, Dava Irwandi, sareng Firestia Putri Paimbonan, hayu ikuti ikutan kaseruan orang urang ngajelajah Kota Bogor. Ulang pembayang lampahan dina Museum Sajarah Alam Nasional Indonesia anu lokasina henteu leuwih jauh di Kebun Raya Bogor, nyaeta di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 22 anu nunda segala rupa koleksi serta wawakan ngeunaan segala rupa tutuwuhan serta etnografi dina wilayah Indonesia. Museum Nasional Sajarah Alam Indonesia atau MUNASAIN diresmikan dina 18 Mei 2016 ku Dr. Ahmadi Abbas mangrupa pengembangan ti Museum Etnobotani Indonesia Mei anu diinisiasikan ku Profesor Sarwono Prawiroharjo saprak 1892. Jadi ya, anjing jasa pendak pakakas laki rabi, bahan tali, pangan, obat-obatan tradisional, segala rupa kerajinan, pakatas musik, artefak, serta segala rupa bumbuhan. Halawan desain modern serta interaktif, museum ieu mantap pisan kanggo wisatawan di segala rupa umum. Halawan desain modern serta interaktif, museum ieu mantap pisan kanggo wisatawan di segala rupa. Dengan Bapak saha? Mary, Jadi naros ya Pak. mangga Naon tujuan museum ieu Pak? tujuan didirikan museum ieu. Jadi salah sahiji tujuan didirikan ieu museum nyaeta kanggo edukasi salah sahiji kanggo edukasi supaya leuwih kenal nunamina pemanfaatan tumbuhan anu dimanfaatkeun ku suku-suku bangsa anu aya di Indonesia ya. Soalnya tiap-tiap suku bangsa teh beda-beda dina cara ngamanfaatkeun tumbuh-tumbuhan di sekitarna. Terus Pak, iraha jam operasi museum ieu Pak? Jam operasional museum ieu nyaeta ti tabuh 8. Bukana tabuh 8 terus tutup tabuh 4 sonten. Oh iya. Tugas utamanya anjeun salaku petugas museum teh apa Pak? Tugas utamanya nyaeta mengedukasi para pengunjung khususnya pelajar atau siswa supaya lebih mengenal atau terang mengamina sejarah tentang rempah di teras sejarah manusia dan lingkungan serta beberapa pendidikan kanggo pengetahuan khususnya di bidang biologi. Koleksi anu paling berharga atanapi kasohor di museum ieu apa Pak? Ari koleksi nu paling berharga kasohor di museum ieu mah nyaeta ya
seueur sabeutna mah sadayana ge da hargi aya koleksi museumannya. Tapi mungkin bisa dah dicatat salah satuna nyata aya koleksi harimau Sumatera. Harimau Sumatera anu dina hasil proses pengawetan teh. Terus aya oge beruang madu. Terus beberapa jenis rempah khas dari Indonesia juga aya. Pertanyaan terakhir Pak. Kiraha biasanya panglobaan udah datang. Biasanya ramena pengunjungnya itu dina sebelum liburan sekolah atau sebelum semesteran anak sekolah. Berbentuk rombongannya di pelajar atau di sekolah ataupun mahasiswa. Biasanya teh menjelang liburan sekolah, terus atau satu acan pada semesteran atau pada ulangan. Nah, tadinya seueur biasa kunjungan. Turun dulu ya Pak. Sami-sami. Baik, saran ibu saha? Saran Abdi Nurul di Kayu Manis. Baik, izinnya Rosnya Bu. Mangga. Nah, Anjen pilih wisata ieu salaku tujuan liburan Anjen. Jadi kebetulan murang kali teh resep ka museum gitu janten awal nama bade ka museum tanahnya tapi tutup jadi jalan kaki di museum tanah jadinya ka dieu gitu emang kebetulan teh resep gitunya ka museum ningali diorama terus ilmu-ilmu nu aya di museum gitu sampai balik Naon salep Anjen ngeunaan wisata ieu? Lumayan sih nyacekak di orang mana halus terus tapi menurut Abdi mah kiram dia namanya kurang realnya maksudnya dia aya terlalu banyak foto gitu hoyong nama ekspektasi teh gitu pengharapna lihat teh kayak fosil gitu. Gitunya kita itu kan sejarah kan museum nasional sejarah ya gitu. Ternyata ini masih gua gitunya gitu sih nggak tapi harus sih bagus ya museumnya gitu. Baik Bu. Terus di mana Anjen semping satu acan dugi ka dia? Oh itu tadi sih awalnya badeka museum tanah ya. Terus ya karena tutup ternyata dikira teh tutupnya cuma hari Minggu. Iya tahu Senin juga tutupnya jantan ka dia gitu. Terus resep Anjen kuliner naon di dia? Kuliner di Bogor gitu ya. Di Bogor kalau murang kali sih resepnya ya barudak resepnya roti unyil yang tengahnya jagung teh. Nah, eta sih. Oke. Aya. Saha Anjen semping ka ieu? Sareng murang kali sami babaturan rencang di sekolah. Iya TK masih TK ya. Iya. Anu terakhir, naon anu dipikaresepkeun ngeunaan tujuan ieu? Oh iya, enak ini ya naon ngaranna teh hawana gitu sepi tenang terus jadi bisa enak ningalikeun informasi-informasi yang ada di sini gitu. Sehingga apa-apa ya campur bahasa Indonesia. Hatur nuhun ya Bu. Sami-sami semoga bisa membantunya. Cuma bisa sedikit bahasa Sundanya. Antosan, you two akan rengse guys. Satewacan urang ngalengkah ke tujuan salajengna, sigana urang tiasa ningali heula iklan pemanis kelompok 2. Pemirsa, urang ayeuna keur aya di Museum Perjuangan Bogor. Lokasina dina Jalan Merdeka nomor 56. Museum ieu mangrupakeun salah sahiji saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia khususnya di wewengkon Bogor. Hayu urang dalami sajarana dina museum ieu. Pemirsa, urang tiasa tingali rupa-rupa koleksi tina zaman penjajahan. Aya dokumen-dokumen penting, senjata tradisional, jeung seragam anu dipake ku pejuang. Salah sahiji nu menarik di dieu nyaeta bedog jeung kujang.
anu dipakai ku pejuang pikeun merangan musuh. Diorama di hadapan para pemirsa ngagambarkan salah sahiji peristiwa penting di Bogor, di mana para pahlawan korbankan nyawa pikeun merdeka. Ia ngajarkan ka urang yen kamerdekaan terdatang kitu wae. Tapi diperlukan perjuangan serta kawani. Bapak izin naras ya Pak. Ya. Bapak namina siapa Pak? Ya Pak Ben aja lah. Oh Pak Ben. Ya. Langsung pertanyaan kayak gini ya Pak. Naon tujuan museum iya Pak? Tujuan museum iya ya jelas ya untuk mengingatkan ya ngingetkeun orang kembali ke masa lalu, terutama untuk generasi penerus ya, generasi penerus anak-anak sekarang nih. Lagi udah jarang ya yang apa sih anu berkaitan dengan sejarah tuh jarang ayeuna ya, barudak ayeuna mah. Jam operasi museum iya iraha Pak? Ya tabu 8 atau setengah 9 sampai jam 3 tilunya, jam tilunya. Ya. Tugas utama Bapak nih selaku petugas museum teh naon Pak? Tadi Ya. sebagai kepala Museum Perjuangan. Kepala ya. Hmm. Bukan pengurus lagi. Hmm. Kepala ngurus Museum Perjuangan. Iya tanggung jawabnya Bapak. Ya. Hari koleksi anu paling berharga atau napi kasor di museum itu naon Pak? Sadayana nu aya di dieu saya klasifikasi ieu anu paling ieu semua berharga. Ya sadayana berharga karena peninggalan sejarah. Ya. Sadayana berharga ya. Di sana pengelobaan anu datang tuh iraha Pak? Ya relatif lah. Ya. Kadang-kadang tak aya sama sekali, kadang-kadang aya opatan, kadang-kadang aya 5an, genepan gimana itu nanya dan menentu. Ya. Kita jadilah bola Sunda. Dimulai dari kita yang ingin membuatkan rumah untuk kuku kita bernama Ipi. Malas tiba-tiba sekeliling kita menjadi gelap dan ada Ipi yang jadilah bola Sunda. Lalu saat didekati ternyata Ipinya kopong. Kenapa kamu hati? Ternyata itu hanya mimpi dan kita pun mulai buatin rumah Ipi. Tapi ternyata Ipi beneran laba-laba Sunda. Setelah membuat rumah, kita pun menguncinya karena takut. Kemudian kita pun balik ke masa lalu dan menemukan sebuah radio di belakang. Lalu ketika kita masuk rumah, kita melihat Ipi yang jadi laba-laba Sunda. Dan dia jogging. Happy ending. Gimana tanggapannya Boy? Alun-alun Kota Bogor. Alun-alun Kota Bogor teh merupakan ruang kabuka publik anu aya di pusar Kota Bogor. Persisnya di Jalan Kapten Muslihat padeket jeung Stasiun Bogor. Diresmikan dina tanggal 17 Desember 2021. Alun-alun Kota Bogor jadi destinasi pikaresepen, pikeun rekreasi, olahraga, jeung bersantai bareng keluarga atau babaturan. Boleh ka pamirsa nami Akang Namanya Kurniawan. Lalu tiraha anjing ngajual di lapangan sampok. Nanti 3 tahun istri tahun. Bukana Jam 7 tutup jam 8 peting. lalu naha Akang milih dagang di alun-alun. Karena lokasinya genangan rame. Selain soto Bogor aya naon Aya dagang bakso, bakso. tepoci, aya loba. Produk anu sering dibeli ku senah Nona. produk-produk yang anu sering beli di pasar
Di pasar paling daging, kikil, tomat, engkol, loba macem-macem. Oke. Hatur nuhun ya, Ya, Kang. samit. Dede. Pat kepen deui urang. Kumaha atuh tadi jalan-jalanna? Seru pisan. Kumaha kulinerna? Raos teu? Seger pisan. Ais. Para pemirsa, Bogor salerosna nawarkan paket lengkap kanggo berwisata, mimiti sajarah, edukasi, dugi kuliner. Janten, lamun anjeun nuju merencanakan liburan singkat. Dayah ieu tiasa barubah kayaan, pilihan anu sampurna. Timusain serta Museum Perjuangan Bogor dugi alun-alun Kota Bogor anjeun tak meakeun kaendahan sarta uniknya anu aya di dieu. Sakitu ti kami Balik ka studio. Wah, lobana wisatawan di Kota Bogor geus tangtos destinasi liburan di Kota Bogor oge henteu eleseur. Betul. Wartos tadi nyain tah hiji informasi anu priyogi, utamana kanggo wilayah Jawa Barat. Seueur kalintang oge anu tiasa urang terang ngeunaan destinasi di Kota Bogor. Henteu seueur urang ngedalkeun hatur nuhun seueur ka pamisah anu nyaksikan kawaung ieu. Kirang langkungna minta hapunten abdi ucapkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobana wisatawan di Kota Bogor dina dinten Senin 23 Desember 2024. Lu buat mana sih atau sini? Hah? Lu mau mana sih dulu? Bisa berlawan. Lobana wisatawan di Kota Bogor. Lobana wisatawan di Kota Bogor. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek groove in the rape. Aku capek, aku pengen teriak. Hentelungse orang ngedalkeun hatur nuhun seueur ka pamisa anu nyaksikan kaum. Nanti di atasan ya, boy. Sini. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dulu ya. Kontak bener lagi. Bareng Sareng Api, Daverwandi, Sareng. Terus dia boleh main bonan. Hayu ikutin keseruan ngejelajah Kota Bogor. Nah, mantap. Juga badi wisata daerah. Yang oge, aduh salah sorry. Dan sekeruan orang. Sebenarnya. Belum di video juga. Belum di video. Ciki Twist, Ciki kagak makan. warga-wargi Jawa Barat.
dia. Ya, itu anak. Kenapa kita nggak masuk yang 4 ini? Karena kita dari tadi udah sampai dan bayar dulu. Jadi kita patungan aja buat 4 orang aja kan. So reporter dan kameramen aja. Ya, semangat ya. Semangat ya. Dari destinasi anu di kali sempat bikin rekreasi olah bikin belum. Misalnya mau makan ini mana bro? Mantap. Mantap. Mana tanggapannya? Keren. Oke. Boleh res. Mantap punya. Mantap. Punya. Udah. Gimana? Mantap. Gimana tanggapannya? Seru tapi pegel ya. Pegel banget. Duit gua habis buat awet. Gimana tanggapannya, Poy? Tanya dia. This is Indonesia, not USA, not United Kingdom. Tanggapannya. Capek tapi keren. Ada. Kenawai Bogor. Ini pilih salah satu ibu. Oh gitu. Terserah mau yang mana aja ya. Ya makasih ya. Terima kasih ya Bu. Oh iya, makasih banyak ya. Yang salah satu Pak. Ya? Yang salah satu. Oh, salah satu. Jalan. Iya. Nuhun, Pak. Ya, Pak. Kepada siapapun silakan. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Boleh. Terima kasih kebaikannya. Ya. Warga-wargi Jawa Barat. Udah berapa lama? Wawancarin. Udah berapa lama jadi rusak? Ya, udah berapa kali kamu jadi rusak? Nah, kamu makannya apa? Kita aja. Kesan-kesan jadi rusak apa? Tuh dia ngomong, coba deh pakai anon batin. Gak bisa dibalik ya kameranya ya? You know I go get